Kahiji aya jalma teh anu ganas, nu kumaha ari jalma nu ganas anu hitutna ngajelegur bari ditongengkeun kana irung batur tuluy lumpat bari seuri. Kaduana aya jalma teh jujur, nu kumaha heueuh hitutna teh bebeja heula saking ku jujur, saking ku sopan. Katiluna aya jalma teh anu misterius. Tah ieu nu bahaya aya di lingkungan urang, nu kumaha anu misterius. Bauna kaame hangit, tapi eueuh nu ngaku teuing saha eta nu hitutna. Ujug-ujug hangit. Pan aya nu kitu. Satuluyna aya jelema teh anu teu boga kaera. Sama sakali teu boga kaera we. Nu kumaha tah? Hitutna teh dibarengan jeung busiat. Heuh pan aya nu kitu. Tuluy lumpat da kababayar gara-gara hitut. Satuluyna aya jelema teh anu uluman aliman bari ngesang kasang tiis kasang badagnya daerah nu kumaha tah hitutna teh diempet-empet ngek 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 kitu pan aya teh nu kitu. Heuh da itu kitu mah rame Pak Kang. Ujang moal rame pasti aya di lingkungan urang.